Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan wilujeng sumping wilujeng patepang deui di channel di Kopian. Mudah-mudahan urang tetap aya dina panang tayungan kersana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Meuning mana jalma anu getol ibadah tapi kalakuanana goreng, jeung jalma anu tara ngalakonan ibadah tapi kalakuanana hade. Pikeun ngajawab ieu pertanyaan, urang perlu ningali heula kana eusi pertanyaan. Dina eta eusi pertanyaan aya dua anu perlu kurang didefinisikeun heula. Anu kahiji nyaeta naon anu disebut kalakuan jeung naon anu disebut ibadah. Definisi kalakuan nyaeta sifat, tekad, ucap jeung lampah dina enggoning hirup kumbuh campur gaul jeung papada jalma. Anu nilai kahadean jeung nilai kagorenganana eta gumantung kana pamahaman tiap-tiap jalma. Ari definisi ibadah nyaeta wujud tina kataatan kana aturan jeung ajaran agama anu diagem ku tiap-tiap jalma dina enggoning ngayakeun interaksi hubungan boh papada jalma jeung jalma atawa hubungan antara individu pribadi hiji jelema jeung Gustina. Lamun dina ajaran agama Islam berarti jeung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paham. Nah, anu kadua anu perlu ditelitian kurang nyaeta maksud tinu nanyakeun eta pertanyaan. Naha anu nanyakeun teh butuh jawabanana teh keur kahirupan hirup kumuh sapopoe campur gaul jeung masyarakat jeung papada jalma tanpa agama, atawa butuh jawaban dina tata cara campur gaul hirup kumuh jeung papada jelema jeung tata cara interaksi secara pribadi jeung Allah Subhanahu wa taala anu disebut ibadah. Lamun anu nanyakeun butuh jawabanana teh ku masalah sosial atawa masalah kumaha kuduna campur gaul dina hirup kumuh jeung papada jalma, tangtu jawabanana meuning keneh jelema anu tara ngalakonan ibadah tapi kalakuanana hade. Sabab naon? Dina enggoning hirup kumuh sapopoe campur gaul jeung papada jalma mah urang teu perlu dieunteugan ku urusan agama. Lamun urang rek migawe kahadean ka batur atawa urang rek narima kahadean ti batur teu kudu mempermasalahkeun ieu jalma teh agamana naon, teu perlu ngamasalahkeun ieu jalma teh akidahna naon, madhabna naon, aliranana naon, atawa teu kudu ngamasalahkeun naha urang nyieun kahadean atawa urang rek narima kahadean ti batur teu kudu ditanya heula ieu teh jalma teh sok ibadah atawa tara, teu kudu ditanyakeun. Nu penting mah urang kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu ti teuleuh, mere kanu daek, nganteur kanu keueung, nyaangan kanu poekeun. Nah, eta teu kudu mamawa masalah ibadah. Dan tadi dina masalah hubungan sosial mah teu perlu ku masalah ibadah. Da anu meunteun, anu mutuskeun hade jeung gorengna kalakuan urang dina widang sosial mah
eta gumantung kana pribadi-pribadi jeung anggapan-anggapan ti jalma deui. Bedituna kumaha tanggapan-tanggapan ti masyarakat, tanggapan ti kulawarga, tanggapan ti tatangga. Nah, kehadiran urang dinilaina ku eta. Ngan lamun anu nanyakeun teh butuh jawabanana teh ku masalah agama, jawabanana beda jeung nu tadi. Sabab dina masalah agama mah nu disebut ibadah teh aya konsekuensina. Pertanyaan anak ge kurang mernah, kuduna pertanyaan anak teh ulah meuning mana tapi kudu kumaha. Sabab mun dina masalah sosial mah anu meunteun, anu nganilai, anu nangtukeun hade jeung goreng, salah jeung bener teh pamahaman jalma deui. Tapi dina masalah agama mah anu nangtukeun salah jeung bener, anu nangtukeun hade jeung goreng teh nyaeta aturan jeung hukum ti Allah Subhanahu wa taala ngaliwatan ajaran agama. Jadi kumaha tuh jawaban tina pertanyaan nu tadi lamun ku masalah agama? Ku masalah agama mah aya konsekuensina. Lamun pertanyaan anu kahiji, meuning mana jalma anu tara ibadah tapi kalakuanana hade, tinu tara ibadahna manehanana dihukuman dosa, tapi tinu hade kalakuanana manehanana bakal meunang pahala. Eta konsekuensina. Sabalikna kumaha atuh cenah lamun aya jalma anu getol ibadah tapi kalakuanana goreng, sarua aya dua konsekuensi. Tina getol ibadah manehanana meunang pahala, atuh tina goreng kalakuan ge manehanana meunang hukumannya, eta nu disebut dosa. Sabab aya dua perbedaan anu perlu dikanyahokeun. Lamun dina hubungan sosial salah jeung bener teh bener-bener mutlak lalawanan. Maksudna kieu, lamun teu salah pasti bener, lamun teu bener pasti salah. Tapi dina hukum agama mah teu bisa kitu. Dina hukum agama mah lamun teu bener pasti salah, tapi lamun teu salah can puguh bener. Sakitu heula, mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Hatur nuhun tina sagala rupi paratosanana nanda tawakuf dina kakiranganana. Oge negasi hapunten tina sagala rupi kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.